tinggal surem gitu euy. Mama lieur jang mikiran maneh. Umur maneh teh geus kolot. Nah, teu geura kawin. Tah bener pisan ceuk indung maneh teh jang. Bapak teh meuni hayang geura boga incu ti maneh teh. Nya Bapak lain ujang bung kawin nang pedah teh jodohna teh can aya. Loba alasan maneh mah. Jadi burukeun we kawin. Bener tah ceuk indung maneh teh jang. Bapak teh meuni hayang geura-geura maneh teh kawin. Ulah sorangan wae atuh ih. Nyapa sababaraha kali geus dibejaan ku ujang teh kena rek neangan awewe. Enggeus jang. Ayeuna mah sok geura burukeun kawin. Neangan awewe nya. Teu sae ngajong awewe teh. Emak teh sayang boga anak. Atuh anak mak lain ge incu. Enya maksud mah teh incunya bayang anu incu. Kitu tah jang. Anu lucu jeung imut kitu nya mah. Enya anu imut sarta lucu. Sarta resep anu sambel atuh bah mantep. Alah si mah teh ni aya wae. Incu ge meuni kudu nu resep ka sambel. Aya bapak itu hoyong nu kumaha? Meuni Luluhur kitu mah beka tempo perkasa. Kitu saluhur naon, Pak? Tuh, saluhur tihang listrik. Nya atuh Pak, ujang rek neangan pamajikan. Mere incu ka emak, ka bapak, anu lucu, anu imut, anu resep ka sambal, sarta luhur jiga tiang listrik. Tah tinggal tah mak. Putra saha eta?